Ya siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Bapak Hajat Ewah Ibu Hajat sekeluarga, yang saya hormati khususnya keluarga besar Besan Anuti Jambu Ribut, juga yang saya hormati khususnya keluarga besar ataupun kedua mempelai, juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin seluruh jamaah sudah dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Simkuring badai ngalaksanakeun sawer panganten, hutang janji dibayar bukti, hutang basa dibayar nyata. Mudah-mudahan dina danget ieu terkabul. Naon anu parantos diomongkeun ku Ibu Hajat Bapak Hajat, mudah-mudahan terkabul dina poe ieu. Ya mungkin kusimkuring dibere saweran 5 saweran. Nanti berikut kidung walaupun 10 menit detik kidungan, mudah-mudahan aya manfaatna untuk kedua mempelai. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nangka mugi Gusti nangka alis asep nur endengan mugi ayah keselamatan selamat lu pangantenan ulah ayat kekirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi dikesenangan amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti nantayungan. Ibu-ibu dokter wayah nanya kotor kencang deula bisi merosot. Sepun sing sedang laki rapina nu diuruk pangupayuna nyaeta pada istrina masing rugi ka hartina, hartikeun alis ayeuna lebatkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamrih mangpaatna sampun. Duitna lewatin karena payung panganten besi kena jidat panganten sekali membol tarasa sepun manfaatna lahir batin alis teh masing prihatin ayeuna aya nu mimpin kacaroge masing tigin bikin alis kumaula karaka ulah bahula bisiraka menang bahla kudu bisa sini bela sapun dua padahal makarak dua tapi kita kena baca jika tadi balangkeun ini luar biasa kalau jali teh atuh sini bela jam caroge ulah ngan pelesir bae bandung age sebagawe ngarah rapi unggal poe rapi nu saimah rumah tangga tumaninah tapi lamun loba salah laki rapi moal genas sapun ilu buadai sapun sabulan sia herang 2 bulan sia genang 3 bulan sia bentuk 4 bulan sia
rupa 5 bulan saya usir 6 bulan saya balik 7 bulan saya balap 8 bulan saya ngora 9 bulan saya medal dalam dunia sapun. Waduh luar biasa Hanukut lembaran marurang Halibar hiji deui Kuare tabik balangkeun dasar Allah sapun ngabang bayang asa bambung ngabang bayang asa tamarang manuk murag saka ngunjung manuk pur suku ngunjung asupkeun padulungan 7 kasur umbangan 7 huling jajaran desi aya juring kalauri aya setan minda rupa aya kelong newo-newo pangyingkirkan pangupuskan kasang hiang sukma jati sapun. Siapa pengantin baru orang jawaban mungkin saweran tikuna yang sakitu kagambut maka sapatu kasawah kasang bendera ulah betul kesakitu pun salah ulah hampura saweran tikuna itu tiasa panjang lebar pilih di sini antara ngapura berkenan di hati bapak-bapak sampai ibu-ibu Singkuring yang di maaf siar kebaklum akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah.